horeganan ieu manusia teh tidak saripati kadahar jeleg urang segede kieu lamun tata dina kadaharanana melakna teu beres dahar ku urang jadi cai mani atuh teu beres bakal jadi jelemana atawa urang meuli ka warung beas duitna menang maling korupsi atuh engke bakal jadi spermana ge kos kitu geus atuh aya paribasa lamun bapakna lalai kalong atuh anakna ge kampret anakna bapana nyolong anakna nyopet kos kitulah ulah kaget lamun kuari boga anak resep nonton TV ulah kaget lamun kuari boga anak resep main HP sebab bapana ge ieu HP-na opat kan ieu mah geus overdosis geus dianggap abnormal